Wa maqalatu jeung ari maqala al khamisatu anu kalima tina 50 tina 30 maqala. Mau itu eta an Utsman diriwayatkeun ti Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Utsman Dzunnurain anu ngagaduhan dua cahaya. Sayyidina Utsman. Sabab Sayyidina Utsman menikah karena kedua putri Nabi. Teu aya sahabat sejen anu sampai bisa menikahi dua putri Nabi. Sayyidina Ali ngan hiji. Ada Sayyidina Utsman mah dua. Kawitna ka Sayyidah Ruqayyah. Terus Sayyidah Ruqayyah pupus dinikahkeun ku Kanjeng Nabi ka Ummu Kulsum. Disebut teh gelar teh Dzunnurain, anu ngagaduhan dua cahaya. Putri Nabi Ruqayyah sareng Ummu Kulsum. Radhiyallahu anhu. Naon anu diriwayatkeun teh naon hammud dunya. Hammud dunya ari bingung urusan dunia. Eta zulmatun jadi popoek fil qalbi, dunia qaf atau to? Jadi qaf. Benar. Aya cetakan teh to. Salah. Fil qalbi dina hate. Urang bingung nguruskeun, bingung mikiran dunia. Eta teh bakal jadi satu titik hitam dina hate urang. Bakal jadi popoek. Lamun tiap hari nanti bingung mikiran dunia, wah semakin gelap hati. Wa mul akhirat jeung ari bingung urusan akhirat. Eta nurun jadi cahaya fil qalbi dina hate. Aya tegasna al huznu ari sedih. Fil umuri dina pirang-pirang urusan. Al muta'alliqati anu cumantel naon umur. Bid dunia kalawan perkara dunia, kalawan dunia eta soro jadi nol al huzn eta musliman anu moekeun fil qalbi dina hate jadi poek. Wal huznu jeung ari sedih susah fil umuri dina pirang-pirang perkara urusan al muta'alliqati anu cumantel naon umur bil akhirati kalawan akhirat eta soro jadi non al huzn eta munawwiron anu nyaangan bil qalbi kana hate. Allahumma ya Allah la taj'al muga ulah ngajantenkeun Gusti ad-dunya kana dunya akbar hammina kana panggede-gedena kabingung kami wala mablago ilmina jeung henteu jadi tempat nepi ilmu kami kanyahona teh ujung-ujungna teh dunya deui ya Allah mudah-mudahan ulah kitu kabingung jeung tujuan teh ulah dunya tujuan numpang gedena di diri urang teh ulah aya dunia. Maksudnya ulah sampai dunia jadi tujuan paling besar, ulah sampai jadi akhir dari segalanya di masalah urang teh gitu. Tetapnya urang nguruskeun dunia kudu aya, nguruskeun dunia. Tujuan urang memakmurkan alam dunia kudu aya. Ngan urang teh tujuanna ulah sampai nepi di dunia wungkul kudu aya ke akhiratna. Kudu nepi ka akhiratna. Wal maqala tu jang da urang ge boga pasantren teh. Lamun boga pasantren teh mah cek di dunia bener cenah. Kiai boga pasantren santrina loba. Tuh di dunia. Lamun ningali kadinya wungkul mah gitu. Tapi lamun urang nanti niatan nepi ka akhirat, ieu teh urang ada nya pasantren anu tohaga kieu anu kuat. Santrina loba. Ieu teh jang bekal urang ke akhirat ngaji ngajarkeun ilmu agama. Ulah sampai berhenti ti urang teh boga santri, boga pasantren anu alus, ulah sampai gitu. Tapi ieu teh jadi sarana urang. Jamaah loba.